Aduh, Gusti mending gator, boga minantu teh aing ngoyah kieu karek balik tos macul. Itu mah ada orang teh kudu usaha we teu gagawe ge. Heeh, kudu kitu atuh. Aya kebon kolot, sok pangmaculkeun, pangoredekeun lamun bala. Oda kudu ngored nu mama menepi omongeun kapanggih ku si Neng jelas. Lain nu aing dikored kebonna. Nya kebon emak Kebon emak, kebon. kan berak atuh nu mama. Kumaha? Geus anggeus ya. Bisa kapanggih si Neng. Disangkan lain-lain ah. Ieu mah minantu teh rada bodoh saeutik. Bodoh sia. Tenyan batu. Henteu aing mah aya kabar maneh euy. Kabar naon? Geus diijinan ku pamajikan nyandung. Heueuh aing Hebat anjing boga ilmu naon sia. biasa banget meureun nyaga goreng ieu da ngangenin. Ai dinya teu kudu teu di. Mung aing mah teu wani sia nahateun gara-gara nyandung. Pos diijinan sia. Paream euy perjanjianna aing mah. Perjanjian kumaha? Cek majikan teh aku rela di madu asal ayah rela diracun. Aing mah dan mereka. Goblok kita mah teu diijinan goblok. Mangkeluk bunga sama teh. Ya. Jang, geus karemur. Nya mak. Ai si Neng geus kalemur san? Acan. Oh. Kira-kira si Neng balik jam sabaraha ayeuna mak? Palingan oge isuk-isuk lah tadi karek ini. Aing ulin heula katen babaturan balik heula mawa ka dieu mah. Nah, Ujang. Sieun kejadian di kamari pareum listrik sugan teh pamajikan geuning emak. Atuh makan bae we dasar wae menurutnya mah. Mung. Kamari ge rada kenyot. Goblok sia mah kenyot-kenyot bari dimakan ku sia. Dasar minantu rada gelo bagong. naon sia teh. Bejana di dina jago cara ngaherangkeun batu. Aing mah tukang atuh batu ngabadeg batu naon sia herangkeun. Jenis wae. Kabeh jenis sagala rupa diherangkeun ku aing mah. Nu aing mah buludru wae tuh di imah. Batu naon? Batu di imah. Boga maneh. Boga. Kan bawa ka dieu tuh. Pemajikan aing na wae di bawah teh. Sia mah pamajikan goblok pernah ngaharangkeun batu. Apaan batuna ge napal dina pamajikan. Anjing eta mah goblok teu sanggup merah di 5 anjing. Goblok sia mah. Yang hea gitu teh. Sabaleun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon jai perogi naon? Hapunten saateu acana eta mah nya punten eta urang kali emak. Kan gaduh tunggakan mayar kreditan panci ka abi kararasan abi tiap ka dieu teh ngiles wae ieu urang kali emak teh. Bener nyai mana ngedit panci? Nya mah leres. Nah, atuh teh lain dibayar. Cik erek naros emak budak ngedit panci di pasihan. Nya di pasihan atuh ari emak apa nangungkeun ngiritit urang kali mana? Nya atuh nah make jeung nagih sagala apa di pasihan? Nya di pasihan. Apaan si eta nangungkeun? Ya berarti tong ditagih deh eta dana masihan. Ya kitunya mah benernya. Anak jeung indung kuat kasarwana hese moyar hutang. Jelema teh aya lieuran aing mah. Lieur. Anjing datang sia Anjing. karujitkeun. Naon sia goblok nyarekan karek datang. Mitoha Ya aku naon? Dinya di nu hanapeun kasur nu paragi dagang odading nu Heuh dicowe ku budak anjing ku aing tuna di hanapeun kasur. mitoha aing ngabring ka Nah, kamar. sia. Jangan cenah ujang naon. Oh ya kieu dagang odading cenah. Aing keur gawe di majikan. Halus sia. Kencet-kencet lah kasur. Ieu nyendo kasur. Hah? Ieu anjing. Aing hade-hade. Eta mah angkat ka ditu toa bejaan kabeh. Dieu. Naon? Radio ke dieu. Ari mana yang ngajual mobil naon ka laki aing teh? Mobil carry bueuk. Nah, atuh sia kamikeun bok nah hungkul. Oh, apaanan mobilna mah engke can meuli. Kurang ge lamun meuli mah dijual. Salah ki ece. Sia bok. Kumaha deui sakitu bokna. Teng saya mobilna jeung bokna aing teh deui. Geus sudi, geus perjanjian. Bok gane-gane gitu mah. Nyaan euy kata-kata lemas oge teu ngajamin ke kasalamatan urang sia. Nah, aku mah teu Apa ngarti. sih Gilang? Apa? Pan lemas dengan bahasana teh. Kata basana halus memang. Aya dangdut. Terus
Oh, minta lagu ke penyanyi teh. Request. Oh, nge-request. Eta lagu naon? Teteh, nabi mah yang lagu nanan bodas. Dicabok pan ku penyanyi teh. Abang lemas ya, mau ngomong padahal mau ngasih kasarnya susu putih gitu. Oh, maksudnya kan susu putih. Saking kurang besamesna. Goblok anjing. Karunya. Teka pikiran ku aing. Langsung gitu. Cek. Aya naon sasamen? Oh, bejana eueuh penting aya nomor kaos na bener teh. Oh, sia omen aing meuni rarowas dolanan peuting. Aduh, kumaha tuh kapangi teh beungeut jelemana. Henteu, maneh teh da gagaweanana ti tukang sia teh. Ih, balet ece mah. Mun urang mah keur gawean kitu ngalieu kitu da kaciri meureun beungeutna. Heeh, aing teh peuting teh pan geus deuk malik. Ngan aing teh sieun leupas. Cideung. Nah, make jeung sieun leupas. Ari sia anjing lebar da ngeunaheun atuh. Si amun hotoy keun atuh tong gujrud. Lieur emak-emak teh.